empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Dak bisnis naon ini pedetan ya puyeng amat jadi lembur baik aku masukan yang ngarok ke jati ini ya orang ini yang tergabung baik itu ya sudah getungin tenang karena pikiran ya pikiran ini buatin sakala kali I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Kamana ran sesoranganan? biasanya ini nyamperkan ke bawah yang parusing amat di mah bela lanjung Oh, segera. oh enak lempang Oh. parusing amat La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. tadi dia Tadi, oh hampurannya hebel geus biasa gitu. biasa itu tuh aya nu keur ngunjal mantang mantuan heus aku itu Pastinya. tadi aya baturan deh keur ngangon embe di ditu tinggal tanya bae tapi keur parusing tadi mah tapi pas panggil neng ya senang banget ya Masa? serius kan neng kok nggak ngeliat senyum-senyum gitu pokoknya senang asa dunia ini milik kita berdua neng Teko tapi sarundeng. serius baik pokoknya mah senang banget pas panggil neng udah senang tadi mah ya pusing bae tadi kerja jalan bener bae Percaya. ingat tekanan neng bae lamun geus panggil pokoknya ya bagaikan naon ya bagaikan dunia ini milik kita berdua Enggeus ulah di dia aya nu hendak diomongkeun saeutik mah geran. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. lu bener bae sih neng ngajak dok di dia royukin si kawaretan aku lama Wow. disik teh ya kerja ke trauma ayo rewelang Bae orang sansa nyocok. jadi gagal neng kumeta Teuing, cerik geus mah kitu barang. ih pokoknya mah gitu sedih lamun neng iya teta kamu sibahan kumaha kitu lah neng tadi perasaan merenget bae eta sungut ja manis gitu mah coba sih saeutik mere senyuman kitu ka AA jalan tadi hayang panggil neng supaya bahagia Keur males. males neng masyaallah Tapi orang di dia duaan, nu ngaganggu malah segala. Geus ulah ngomong bae. Kuari mah geus teu perlu gombal-gombel. Nu penting mah kepastian. Ih, tumben neng ngomong gitu. Karep ieu. Barang nama urang inget omongan abah urang keur penting. Piraku cenah neuk bae cenah. Oh.
Itu oke boleh, tapi ngomong non beta abah yang penting Kumaha cenah nek iraha gitu. kira nana ya kaget amat ya meneng Ngarti bae. atulan gitu neng akan ngorok kene masih hayang ulin-ulinan kene jadi tepaham gitu masalah ngomong abah-abah eta gitu. Itu geus pokona mah nek dibawa ka mana ieu hubungan. Atun teh dibawa ku hayangna ka mana hayang ka Mekah apa hayang ka Gua Hiro bawa na kumaha ieu hayang naon nih maksudna teu ngerti ya Kak Aa mah ieu ulangin Aa sedih besi neng. Ucik abah ge cenah ge kapikiran bae mah barangna mah gira kawin cenah ge boga anak parawan kan hiji deui. Jadi cerita nanti itu hari itu mah kudu pikir-pikir lah ku Aa masalahnya ya ya ker bokek ya Cek abah ge cenah ge lamun eueuh kepastian bae enggeus tinggaleun laju nak dijodohkeun ieu urang ieu. terus kayak lo ngomong jodoh-jodohkan bae ya gitu bejakeun kana abah gitu ndak punya kepastian saroba age Atuh kan hayang nak kiwari-kiwari lamun sakira nanti teu mere kepastian mah urang nak dijodohkeun kitu. masalahnya ya karak itu doang karena bisnis gitu sugan cair mah tenang bae bah gitu kayak tiba pun rokok-rokok iya mah Lain hayang rokok hayang kepastian. artinya kayak masalahnya gitu can boga modal gitu ya kagumai sarobae ge hayang ieu neng sabenerna mah berhubung keur melak ganyol kene jeung sente can panen bae aku berdiri tadi sawah Atuh berusaha lah ulah ganyol doang ganyol paling 1.000 sakilo moal meunang we atau tadi. itu geus melak tengkeh tuh di kebon aya 100 batang mah Atuh leuk-leuk teh aya 10 tahun mah. atuh sabar bae tuh neng deuleu ge Bu ge geus hayang nak kiwari-kiwari lamun sakira eta enggeus. kayak unek bisnis toke heula sugan lancar jadi suk tanggung bae hasil sa triliun tenang bae toke 10 kilo Enggeus arinda kieu-kieu bae mah pokona mah aing mah lamun eueuh kepastian sampai jagi suk aing pokona mah jodohkeun. Suri kamu cuma kurang dia aja di dia kira ngadem bae ran. kurang aja di dia Wih, jadi ran kira ngadem bae ya. wih sorangan bae Nek ka mana ran? Mat